Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancomania salam dunya. Tepang dangu deui sareng pedaran dongeng akinya di channel Kamemet sadaya nyaeta channel Tepas Sunda. Masih raskeun hanca nu katunda dina jejer carios nyaeta Gandrung Sukma Sanjaya karangan Mededang Hati Bandung ayeuna tos dugi bagian ke-65. Kumaha lalakon Sanjaya satrasna urang Bandungan bae sakedap deui sasarengan. Masih saraum pamiarsanya, alhamdulillah upami teu acan balocor mah. Mugia sadayana tetap dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina, oge dilancarkeun rizkina, digampilkeun sagala rupina, dijembarkeun manahna oge imana, dikiatkeun dina jalankeun ibadah saumna. Amin ya rabbal alamin. Kangge anu nembean manco pisan nembean ngadangukeun atanapi nu tos lami tapi teu acan subscribe mangga bisa upgrade wae pamiarsanya, ulah asa gratis ieu. Detail balebah tombol loncengna supados aya notifikasi atanapi beja ka HP-na upami aki naraskeun hanca dongengnya. Hatur nuhun kasadayanon parantos satya manco, satya ngadangukeun, satya ngarojong kana dongeng-dongeng aki, oge kanu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Hatur nuhun pisan, orang tetap sasarengan di udaranya sanaos ukur ngalangkungan media YouTube. Orang sasarengan ngareah-reah seni dongeng Sunda, seni titinggal karuhun orang sadaya, kusaha deui pamisanes ku urang-urangna. Pada senyang kulungan waktos mangga urang amparkeun deui sama kabuitanana tuh soraya aya ieu teh naon ieu teh. Aya kue naon ya teh, kue cucur pamiarsanya. Hafal kana kue cucur mohon rencangna aling agrem. Semohon mangga kaparayun sadayana. Gandrung Sukma Sanjaya bagian ke-65 prung Tangkorak hiber ngajega bari ngarames panah anu dicekelna pletok-pletok jam paring leutik parotong panonna anu celong nitenan kana tatangkalan anu rarajeg dihareupeunana pangpangna mah kana tangkal anu bieu ditarajang ku teunggelan jarak jauhna. Tapi sanajan ditungguan taya kejadian naon-naon eueuh anu ragrag atawa kaluar ti eta tangkal. Keur kitu sieter blesat hiji jam paring pondok ngadius deui ngarah kana beuheung tangkorak hiber. Datangna teh ti arah belah katuhu. Tangkorak hiber anu sayaga langsung malik bari hiukeup. Jam paring teh ditewak deui. Hiuk sewu tangkorak hiber gentak males narajang ku teunggelan jarak jauhna ke arah tangkal kiara anu aya di belah katuhu. Ciger dorok-dok kubrak dahan kiara anu pangbadagna peunggas kateumbrag ku panarajangna tangkorak hiber. Tapi cara tadi sepi jembling taya anu luncat atawa turun ti eta tangkal malah mah eueuh anu ngolebat-ngolebat acan. Setan alas dewarahun gancang sia keluar sia teh ulah ukur wani narajang bari nyamuni sia
Can beke ceuk Candradanu bari pletok di bae motongkeun jamparing anu ditewakna. Di tanggal caringin belah kenca saurang jalma ngagajleng luncat ka hareupeun Cakradanu. Awakna penaik pecek rek sirahna bolenang make baju tina kulit warna coklat, tina cangkengna nyelap 2 balati badag. Ayo naon anjeun teh ngagerwan ngaran kuring rangkora kibur. Cek eta jalma ngomongna arapap-areup. Nu ngagajleng luncat teh taya lian Dewa Racun. Kalau geus teh Dewa beke kurang ajar sia. Hura-hura sia. Nanaonan maneh mau campur urusan kami Nanda sae gojo sadang ngabebaskeun tawanan tina tihangantungan sia kurang ajar. Sentak Cakradanu. Uring mah de rumah sa ngalakukeun dituduhkeun ku anjeun sareng ora kibur. Walon Dewa Racun. Urang anggas sia. Bukti geus nyata bubuk roti ka mata-mata. Tah buktina sia. Panas saha eta Cek Cakradanu bari ngalungkeun jamparing anu geus dipotongkeun ka hareupeun Dewa Racun. Sareretan oge Dewa Racun apal lamun eta jamparing teh memang pakarangna anu leungit leupas tina awakna sawaktu dirina kagulung ombak di tengah laut Salindu. Jamparing memang jamparing boga kuring, tapi anjeun bisa ningali ku panon anjeun sorangan. Ramun kuring teh mawa jamparing jeung Dewa. Ada jamparing datang nage ke arah rangga kiara ke belah katuhu. Awanan kuring mah cicing di tanggal caringin bebelah kenca. Alah ya, paling deh ku anjeun disumputkeun ke Dewa jeung jamparing anjeun Sata anjeun gancang pindah meureun di tanggal kiara ka tanggal caringin. Kuring bener-bener teu mau Dewa jeung jamparing tangkora kibar. Kumaha carana kuring bisa pindah di tanggal kiara ka tanggal caringin. Sedangkan kan anjeun aya di tengah-tengah. Atuh lamun kuring pindah teh kudu katempo meureun ku anjeun. Da pastina ngaliwateun ka anjeun heula. Kuring mah lain jin, lain bangsa dedemit anu bisa pindah di tangkal ka tangkal sejeuna babari ngaleungit. Lamun lain anjeun sia, pasti batur anjeun tah si Cakar Jatayunya anu ngagunakeun panah anjeun. Cakar Jatayu mah teu milu jeung kuring tangkora kibar. Saha tuh anu ngagunakeun panah anjeun? Batur anjeun nu sejen paling ge. Pikeun ngabebaskeun tawanan kaula nya teuing atuh. Da kuring mah teu apal. Paling ge aya jalma anu teregaeun meureun ningali jalma teu tuah teu dosa teu pupuguh hareup digantung. Keur kitu juru panon Dewa Racun teh ningali aya saurang jalma anu turun lalaunan ke katayepan tina tanggal kai nu aya di satukangeun tangkora kiber. Eta jalma make papakean sing sarwa bodas. Dina tonggongna ngadaplok pedang sarta wadah jamparing jeung gondewa milikna. Syukur sanjaya geuning sasalamet. Oh, panah aing teh aya di manehna geuning.
gerentes batina dewa racun. Anu turun tina tangkal kai disatukangen Tangkorak Hiber teh memang bener Sanjaya harita mere isarah kulengen ka dewa racun sangkan yang harupan Tangkorak Hiber. Sedangkan diri nama rek nyelamatkan singa bodong anu memang jadi tanggung jawabna. Sanggeus mere isarah ka dewa racun, Sanjaya mah terus ngolebat muru ke arah karaton Ratu Mongkleng. Kadi tunggu sia. Ragagak kadi tunggak. Kaulah mah rek neangan jurig anu teka deuleu. Dewa racun, sanajan anjeun teu ngaku. Tapi ku sabab buktina geus jelas sarta anjeun ge ngaku lamun eta jam paling teh bogana anjeun. Anjeun kudu tanggung jawab kalah kumaha ge. Anjeun ayeuna keneh bakal ditaban ku kaula dicangkalak sarta distorkeun ka Ratu Mongkleng. Ceuk Candradanu. Sok wae Tangkorak Hiber. Ngan bae pasti teu gampang teu babari sabab apan kuring teh lain anak hayam. Namun anjeun hayang ngajadikeun kuring tawanan, anjeun kudu bisa ngarubuhkeun heula kuring. Walon dewa racun bari seuri. Naon ngarubuhkeun jalma beke model anjeun, can kapok anjeun ngarasakeun tenggelan bayu paksi kaula baheula. Tangkorak Hiber ngagentakeun dua sukuna blesat bae awakna ngablesat lir kilat ka arah dewa racun. Dua perutna Tangkorak Hiber teh pilih genti ngahujanan awakna dewa racun. Dewa racun anu geus apa kana kahebatan serangan lawana sabab pernah heubeuh tarung jeung Tangkorak Hiber. Gancang ngabangun jurus pusran angin dewa. Dua leungeunna ngubeng muter di hareupeun badana. Aya angin anu ngubeng nyedot sakabeh tenggelan Tangkorak Hiber. Satuluina dewa racun teh ngadorongkeun dua dampal leungeunna ke arah dada Tangkorak Hiber. Hiuk keduk. Aloh, kalayang kubuag. Awak begangna Cakradanu teh tibanting tarik kana lemah. Halus nama. Ieu tarung teh ulah diteruskeun Tangkorak Hiber. Anjeun geus kakeunaan ku racun rengas tulang milik kaula. Lamun anjeun serius narayang ka kaula, eta racun bakal beuki gancang ngagorogot kana jantung sasarra kana tulang anjeun. Tulang anjeun bakal koropos. Ceuk dewa racun. Waduh setan siah kana omongan anjeun dewa racun teu kudu mingsieunan ka kaula. Hiat. Cakradanu nyabrut deui maju bari langsung nyabrutkeun peureup katuhuna kana sirahna dewa racun. Dewa racun ngabalicet ka belah kencaeun Cakradanu dina gerakan kancra teuleum. Saterusna ngababadkeun gigir dampal leungeunna ngarah kana walikat Tangkorak Hiber. Tapi Cakradanu sakali ieu mah teu cileureun manehna ngageser sukuna ka belah katuhu. Bari langsung ngamiringkeun badana suku kencana ngajelepung ngarah kana dada lawanna. Dewa racun ngalelepkeun badana ka handap plos. Tajongan Cakradanu teh poos ti handap. Dewa racun ngahembatkeun leungeunna pikeun ngabajeg kana cecekolan Tangkorak Hiber. Hiuk peletak. Aloh, Tangkorak Hiber ngaguak deui ngajerete bari mundur sukuna engke-engkean cecekolana manik karasa peureus sarta linu pisan.
Tangkorak hiber ngagajleng deui maju, dua leungeunna newak kana awakna Dewa Racun. Tapi Dewa Racun nerejal kawas belut, leueur ditewakna saterusna ngablesat ka luhur. Ti luhur dua sukuna ngadius kana beungeutna pisan tangkorak hiber, hiuk wut jebrod. Curalit cungkel, tangkorak hiber ngajungkel nangkarak bengkang. Manehna gancang hudang bari mersihan beungeutna. Setan lalas ya. Hinjak naon sadeh ha? Cokor mani bawa teuing. Cek tangkorak hiber bari ciciduh saterusna mah orolowan utah uger sabab beteungna ngarasa mural. Robok we, ulah loba darahnya lah. Teuing timunding teuing bulu manusia dah kuring gitu apal kan tadi pas reka kadiekeun karasa ngadelewo ninca kanu hipu. Sanggis rada leler, tangkorak hiber maju deui. Manehna ngadorongkeun dampal leungeun ka tuhuna, hiuk wut saranggeum angin tarik ngadius ka arah Dewa Racun. Dewa Racun ngamiringkeun badanna bari digigir ngadorongkeun dampal leungeunna. Wus, hawa panas ngadius motong jalur tenggelan jarak jauh Cakradanu. Hiuk sauk wus teg wug bedag. Salian kapotong serangan Cakradanu, dua serangan anu teu meragan teh jadi ngarah kana taneuh. Taneuh legok mani jero naker Cakradanu olohok bengong. Aduh, tambah rosa tanaga jero si kehed deh, litik-litik deh, beuki nambah bae tanagana. Cakradanu ngarasakeun sirahna ngadadak lieur, tetenjoana ngadadak keranyai kararoneng, manehna ngudupruk tepak deku bari nyekelan sirahna anu lanjung. Tangkorak hiber, ulah dituruikeun cecek kuring ge. Wah, wate gadan anjeun teh pikeun ewa kuring. Anjeun geus keberangan ku tajongan kuring. Anu dieu si racun paleumpeuh uteuk. Uteuk anjeun teh bakal ngalitikan. Katambah jantung bakal ngalitikan deui. Racun rengas tulang sakedeung deui bakal ngoroposkeun tulang anjeun. Ukur kuring anu bisa ngubaranana, cek Dewa Racun. Waduh anjeun sia setan beke. Cakradanu narik napasna memang beuki karasa berat. Dadana ugi karasa nyeri. Tapi pikeun nurut kanu jadi lawan hatena demikeun. Bari maksakeun Cakradanu nguniang hudang deui, manehna musirkeun tenaga jerona kana dua dampal leungeunna. Dua dampal leungeunna teh dipentang ka luhur, haseup ipis mimiti ngeluun tina dampal leungeun tangkorak hiber. Ningali ketak lawanna anu bakal ngaluarkeun aji pamungkasna, Dewa Racun ge teu cicingeun, gentak dua sukuna dirapetkeun, dua leungeunna meber dipentang lempeng ka gigir. Saterusna sikuna ditilep, dua dampal leungeun teh jadi meber deukeut dadana. Aya haseup koneng anu ngelun tina dampal leungeunna Dewa Racun. Hayu sia, ngadu jajaten jeung kaula. Ngadu tenggelan sakti Dewa Racun. Di antara urang duaan, ieu pasti aya nu modar. Atawa urang modar babarengan. Cek Cakradanu hohoak. Lamun anjeun narajang kuring ku tenggelan karang iblis, kuring ge wakal ngagunakeun tenggelan guludug racun bumi walon Dewa Racun. Hayo gunakeun tenggelan sakti anjeun Dewa Racun. Bae kau lagi dah moal mundur Cakradanu. Dina gayana nu keur genting kitu ngadadak aya prajurit
anu datang lulumpatan serta langsung ngagajleng ke tengah-tengah kalangan. Hep, tahan heula, tahan. Ceuk eta prajurit pahibut bari dua leungeunna dipentang ka arah Cakradanu jeung Dewa Racun. "Haye naon sia anjeun ngaganggu urusan kaula Minto?" sentak Cakradanu ka si prajurit anu ngaranna Minto. Gusti Panglima, wayahna enggal ka karaton. Gusti Panglima teh disaur ku Gusti Ratu, penting pisan ayeuna keneh," ulun si prajurit. "Emangna ya kejadian naon di karaton ha?" Ya gawat pisan pokona mah. Panglima, abdi moal tiasa salami margi nuju genting. Sanggeus ngajawab kitu si prajurit mah langsung ngaberengbeng lumpat deui nuju ka karaton. Ngadenge kitu Cakradanu inget kana tugasna anu nyandang pangkat Panglima Kerajaan ayeuna mah. Kalah kumaha oge manehna teh kudu ngutamakeun kepentingan kerajaan jeung ratuna. Cakradanu meuremkeun panona nurunkeun elmuna anu geus dirapal, kitu oge Dewa Racun sarua meuremkeun panona sarta nurunkeun ajiana anu geus bieu diambat. "Dewa Racun, sanggeus urusan kaula di karaton beres. Urang tuluikeun tarung urang duaan. Anjeun ulah kabur, ulah ka mana?" Cek Cakradanu. Kuring moal ka mana? Kuring bakal nungguan anjeun," ulun Dewa Racun. Cakradanu malikeun badana saterusna mah ngaberengbeng lumpat nuju ka karaton, tapi kakarake lumpat menang 10 lengkah. Kudupruk bae Cakradanu teh ngudupruk labuh. Sirahna karasa leneng lieur asa ngubeng, napasna beuki eungap, sukuna karasa leuleus. Manehna ngerahkeun tanagana nguniang deui hudang, tapi kakarake 3 lengkah kudupruk deui bae Cakradanu teh ngudupruk. Cakradanu sakuat tanaga hayang hudang deui tapi badana henteu merean. Manehna ukur emok dina taneuh. Nempok itu Dewa Racun nyampeurkeun ka Cakradanu. Racun kuring geus mimiti ngagorogot kana badan anjeun Cakradanu. Omongan kuring teh tadi lain nyingsieunan, tapi memang benar kaayaanna kitu. Racun rengas tulang geus mimiti ngagorogot kana tulang anjeun. Anjeun bakal tiwas dina kaayaan lumpuh. Cek Dewa Racun bari seuri pedah ngarasa menang meureun, sabab ningali lawana geus lumpuh teu bisa hudang-hudang acan. "Kurang ajar anjeun teh Dewa Racun, paehan we kaula teh daripada dikikieu mah. Sok paehan ayeuna keneh." Tembak Cakradanu heuras sirahna beuki karasa lungleng, napasna geus karasa nyeri pisan sarta berat. Sukuna mah komo geus hese pikeun digerakkeun ge. Ada kuring mah ke mimiti ge teu boga niat pikeunana saanjeun tangkora kibar. Anjeun we anu keukeuh narajang kuring. Ya wajar lah lamun kuring ngabela diri. Dewa Racun teh ngusiwal leungeunna kana saku calanana, saterusna ngasongkeun pel warna hideung kawastai domba kahareupeun bibir Cakradanu. "Buka bibir anjeun," cek Dewa Racun. Tangkora kiber mugen ngabetem lain muka bibirna kalaka kadenge kekerot. Ieu teh lain
lain time ieu teh pel ubar racun anu tadi aya di anjeun. Buka bibir anjeun namun anjeun masih hayang hirup, cek dewa racun deui. Kaayaan di karaton teh matak muringkak bulu punduk. Getih ting bayabah di mana-mana, getih oge ucat acret masihan tembok. Mayit para prajurit pabalatak rata-rata beungeutna teu mangrupa. Mayit teh lolobana sirahna rengkah atawa remuk kawas anu katibanan tenggelan hebat. Di teras karaton 5 urang prajurit ngajoprak. Getih masihan ubin marmer hideung teras karaton. Sedangkeun di hareupeun gerbang 4 urang prajurit oge namru patumpang tindih geus eueuh nyawaan. Dewa racun nyaksian eta sakabeh di luhur hiji tangkal anu aya di hareupeun gerbang karaton. Punduk dewa racun karasa tiis, bulu pundukna ting puringkak. Manehna nitenan hiji-hiji mayit-mayit anu ngajolopong babalatak. Hate dewa racun teh ngemplong sabab diantara mayit-mayit teh henteu katempo aya Sanjaya jeung Singabodong. Anu hartina Sanjaya jeung Singabodong salamet masih hirup. Di luar mah aman ya Sanjaya jeung Singabodong henteu katempo. Tapi di jero karaton kumaha nya genentes dewa racun. Dewa racun mencrong ka pelebah jandela karaton, didinya aya 2 mayit prajurit nyampai dina jandela setengah awakna keluar sedengkeun sukuna mah masih aya di jero. Tangtuna di jero karaton ge masih loba mayit anu sejena. Lamun seug ranggora kibar nyaksian wasi manehna bakal reuwas ka Cidayeuh ku kaayaan karatonna. Hanja ka sanggeus dipaksa diwawalan pel ubar racun si Sakradanu kalah ka ngalenggerak kapiuhan. Aing asup bae kitu ka jero karaton pikeun mariksa, tapi aing teh bingung sabab Nyai Gusti ngawanti-wanti ulah tepi ka nyeun urusan cenah jeung karajaan Pulau Baliung. Terus saha anu geus ngamuk di dieu ngabinasa jalma sakitu lobana. Nah Sanjaya kitu anu ngamuk teh pikeun nyalametkeun si Singabodong. Sanajan memang perlu nyalametkeun si Singabodong, tapi asa teu perlu Sanjaya tepi ka jadi Rajapati di dieu karaton. Lah lamun bener Sanjaya anu ngamuk sadamaehan sakitu lobana jalma, duh cik cilaka aing ya. Pan Sanjaya bakal jadi sarakina Nyai Gusti. Pasti 2 kerajaan bakal perang. Aduh. Keur ngahulang bae bari mikir kitu ngadadak aya hiji jamparing anu ngablesat siut cereb, jamparing nancep dina dahan tangkal gigireuna dewa racun. Dewa racun luak liuk barang breh teh katempo. Di handap aya nu leumpang. Saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya koneng. Geulis rancunit barijeng lenjang ngalanggeor lempangna siga macan tenangan. Leungeun kencana nyakelan boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyakelan nyiru anu disuhun dina sirahna. Barade ye kamarana ieu teh euleuh kalah itu gelah tinggal ler kitu prajurit. Kumaha capeun meureun puasanya. Eta nu di luhur tanggal kalah hok cai we geura aki-aki pendek pecekrek. Amang ieu turun atulah ulah dina tanggal ye rek jajan masokkeun bae teu puasa ge da aki-aki ieu bisi capek.
kuno rojolna Bisarwiti anu ngider icalan urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu nya kumaha lalakon Sanjaya Satrasna urang Bandungan di bagian anu salajengna enji. Hatur nuhun kasadayana para manco mania anu satia manco satia ngadangukeun satia ngarojong dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan, mugia sadayana tetep paparenan kesehatan, kelancaran rezeki oge gampilkeun sagala urusan anaknya. Amin. Mugia sanes barijeng basajan dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu panguberah kana mana ubar ngabang melerkeun kasusah kasedihnya kasono. Bari ngadaweung bari rengse taraweh bari urang ngopi ngabajigur atawa ngabandreknya ngadeureuhkeun ka capek. Hatur nuhun kasadayana ayeuna mah urang maosan heula sareng ngadugikeun kintunan salam ti baraya urang sadayanya anu parantos komen di bagian 64. Aya Kang Entog Mulang mancoki bade kintun salam saurna ki kangge Abah Peguk Arif Baud Sabeng Obeng Gepeng kum wae kasadayana grup bengkel sengklek anu aya di Antapani Kidul. Hatur nuhun ki sumuhun. Mugia grup bengkel sengklek Antapani Kidul nuju ngadarungkeun nya aya kintunan salamna ti Kang Entog Mulang. Aya Kang Joni Sutisna anu masih manco mugia dilancarkeun saumna kasadayana sauna sarehat amin. Kang Coki Matador Waalaikumsalam damang sumuhun ngiring manco mangga. Kang Yana Suryana Cibaduyu teh manco nyarengan aki di udara waluya dongeng Sunda waluya. Teteh Nuraini Silvina Dewi anu ti Denpasar Balina nya Teteh Irfan Yudianagal ti Raja Mandala Kang Dedara Kang Iwi Pai alias Kang Anjar Wibawanya Antras tim Mandalawangi aya Teh Enji na ti Pandeglang Banten Kang Agus Setiawan oge ti Jati Handap Bandung nya Setia Manco waluya dongeng Sunda. Mangga para wargi ti Ciamis urang sami-sami sawenang ngawaluyakeun warisan karuhun urang Sunda perung sumuhun amin hayu sasarengan. Kang Dani Sujata Waalaikumsalam mugia sehat ras sumuhun. Teteh Irma Rahmawati oge sumuhun. Kang Hendi Rustandi ti Garut Ciamis nya atuh nuhun. Wilujeng saweuna ngajalankeun ibadah saum ka manco mania sadaya mugia ngantirkeun urang sadaya janten jalmi taqwa amin. Kang Sena Edi saur sauna Kang Brata ti Sumedang danya Kang Acep Mulyadi Cibiuk Bandung Kang Ade Sukarna Cicadas Bandung oge atur nuhun. Aya Teh Wiwin oge wilujeng sauna ti Subang Taiwan. Teh Lia Ayu Wulandari Bawel Sampurasun Aki Rampe Sadir Mancoki sumuhun mangga teteh. Ti Bantar Gebangna aya Kang Ali Alun Kang Nana Samsudin ti Bandungna nya. Budi Leo aya Kang Budi Leo ti Soreang Mancot Raski sumuhun atur nuhun. Kang Leo nya kintun salam ka Mang Encas Leuweung Datar sauna. Sehat teras Mang Encas oge aki mugia sehat aya dina lindungan Allah sareng dilapangkeun rezekina amin amin atur nuhun Kang Budi Leo. Teh Suliani di Mekah nya Cianjur. Kang Etobri ti Pasuruan Kang Wawan anu aya di Bogor teh nya Gunung Putri mugia aki satrasna dina aya kawilujengan sareng sehat amin amin kitu oge Kang Wawan nya. Kang Jaya Brata turun sami-sami Kang. Mamah Ani Mamah Andri Karawang alhamdulillah manjot rasumun atur nuhun Mamah. Kang Jaya Sumpena oge ti Jakarta Timur mugia saparakan caya dina kawilujengan sehat walafiat disieurkeun rezekina nu halal sareng barokah waluya dongeng Sunda amin. Ni itu nganu Cipru teh ti Palibakasi atur nuhun Kang Atep Jaya ti Kang Andrabon ti Jedahnya Kang Iqbal Saputra oge ti Tasikmalaya terus Teteh Anita Parel ngantos anu ganteng ka Kang Sanjaya pokona mah. Ayah Carga oge ti Karawang
Bayati Sipani oge ngantos rasana. Hatur nuhun mugi aki nasihat amin amin. Kang Reja Ali Rahman di Sukabumi, Teteh Hatman Teteh Rokaya 143 nya. Kang Dudi Wiguna oge Kang Asoy Doran watos naka Singa Bodong mohon kumaha karunya nya. Kang Muhammad Muklis ti anu nuju di kareta malam sona OTW ka Surabaya Gambir. Kang Wartono Sanukri ti Riauna Sumuhun. Teteh Rami Maliha oge hatur nuhun. Kang Omen Cileungsi, Kang Atta Artawan oge Kang Dudung Ancol, Kang Prabu Arjuna, Kang Dendi Cibatu Sampurasun Rampes kumaha damang. Alhamdulillah. Kang Opang Satria teh nya nembe hadir deui sumuhun. Kang Teteh Rosita Darmayanti alias Ang Sule ieu ti Singaparna nya. Kang Dudi Wiguna, Kang Fadilah Muhammad, Kang Ugan Gunawan hadir deui. Kamana hungkul Kang Ugan Gunawan? Aki teh bade naroskeun bilih mah nuju teu damang atawa napi kumaha? Damangnya tapi nya Kang Ugan ti Cimindi. CS1 Patrick ya. Kang Agus Somantri atur nuhun. Kang Ade Goler oge Kang Nugraha Bewok Waalaikumsalam. Kang Mariana Yana Pak Guru hadir atur nuhun Pak Guru. Teteh Linda Imut oge Kang Dante di Iswahyudi Anang Brahma oge. Mugia cerita Sanjaya teu tamat-tamat ki. Akina tetap sehat purung aja tinangor mancomania sumuhun. Panjang kene tenang we cerita Sanjaya masih kene bukuna ge. Teh Intan Ramadhani Kang Undaka Panyawangan oge Hanupis sonat. Teh Heti Suryati atur nuhun. Kang Nana Sutisna alhamdulillah damang. Esther Adelaide rajin ngadangukeun sauna. Tara nges nyekip iklan hatur nuhun. Teteh Esther Adelaide. Kang Asep Sepuluh ti PR Hapit Cimahi Gining Ragil oge Joy Kanta. Raosan teh asa singkat sakedap pisan ning carios seri genep opat teh manya da sami setengah jam Kang. Ditinggal wae nya ti mimiti dugi ka datangna atanapi dongkapna narojolna Bisarwiti biasa nama kurang langkung 28 dugi ka 30 hiji menit. Da aya jamna di aki ge di pamitos jamna bade nincak ka menit 30 atosan kalah kumaha oge. Gitu kadituna kan kangge waktosna ngabisieun sareng ngadugikeun oge ngadugikeun salam ngawaleran patarosan da kadang sok aya patarosan anu penting geuning. Kang Komarde Waalaikumsalam sampurasun mugia aki damang. Amin hatur nuhun pisan Kang Komarde ti Sumedang. Kang Asep Suherman Bekasi hadir mancomania hatur nuhun. Amin hatur nuhun pidoana. Kang Setia Budi oge hatur nuhun. AK47 Incu Akitea kembali atur nuhun. Rizka Oktaviani ti Cisompet Garut atur nuhun. Kang Taufik Abadi Kircon Tear mantap ki semun. Imar Pising Waalaikumsalam aki sukses kangge tepas Sunda makin seru wae ki cariosna atur nuhun. Ka Teteh Siti Laila ti Bandung teh atur nuhun Teh Siti. Kang Didin Darmawan Teteh Yulinda Belia di Jakarta di Tasikmalaya. Ti Padarang aya Kang Dadan Rumandi nya Kang Agus Liga Laksana ti Pali Bantungna ya ujung Berung hatur nuhun. Baktos lancar sinareng sehat ras amin amin hatur nuhun pidoana Kang Agus. Kang Edi Kanta assalamualaikum waalaikumsalam. Kaso Malang Edi Kanta mancot ras ki ngadangukeun dongeng Sanjaya hatur nuhun. Kang Din Baharudin di Majalengka Karang Hidayat oge Kang Wawan Setiawan ti Dubaina hatur nuhun. Kang Dang Suparman di Tangerangna pangpayuna calikna hatur nuhun pisan. Sakitu kapihatur aki namit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hancang.